Janten eusina nu utami, eusi tina cariosana. Aya paripaos dina basa Sunda, cenah hirup mah hade ku omong goreng ku omong. Hartosna naon? Sampurasun, pamiarsa sadaya kumaha damang, mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti salawasna dipaparin kasehatan kakiatan ku Gusti anu Maha Suci. Pamiarsa tepang di sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan hiji bagbagan karohanian anu nuyun urang sadaya ka jalan Gusti. Pamiarsa Gentra Kahuripan dinten ieu bade ngobrolkeun perkawis hikmah nu mulia. Kumaha eta hikmah mulia dilarapkeun dina kahirupan urang? Sareng ti mana eta hikmah anu mulia teh? Mangga sateuacan obrolan ieu langkung jero, abdi nyanggakeun kidung rohani produksi Sanggar Mekar Asih kangge pamiarsa. Mangga nyanggakeun. Ngageurentes ku Allah di
Pamirsa, eta kidung rohani mugia janten pangbebrah manah kangge pamirsa nyiapkeun ngadangukeun obrolan hikmah anu mulia dina gentra kahuripan ieu. Di sagedengeun simkuring aya Ibu Rida, Bu Damang. Pangestu. Hatur nuhun parantos sayogi waktosna. Oge aya Kang Adang, hatur nuhun Kang Adang. Sami-sami. Kumaha Damang? Puji Gusti sae. Aduh, nuhun puji Gustinya urang tiasa ditepangkeun deui Amin. dina obrolan ieu ye. Mohon. Ta abdi bade ka Pak Adang heula we. Mohon. Ieu perkawis hikmah nu mulia ye. Laras. Ieu kan kangge kahirupan urang-urang anu tos percanten ka Gusti. Mohon. Memang aya hiji kakiatan anu sumpingna ti Roh Suci teh nya. Leres. Dina waktos urang percanten ka mantena urang teh langsung dilinggihan ku kawasa Roh Suci. Laras. Tapi kan dina prak-prakan jalan kahirupan urang teh peryogi kaputusan-kaputusan kangge boh nganilai atanapi nyana kaputusan anu ngamangaruhan hirup urang. Laras. Tah ieu kumaha ieu peran Roh Suci dina kahirupan urang ngamangaruhan emutan urang atau napi pamandang urang dina ninggal kayaan zaman ieu padang. Laras. Tangtos hirup teh henteu gampil. Seueur jalmi anu wantun maot. Tibatan wantun hirup. Margi hirup mah sesah, maut mah gampil. Bade kumaha carana ge tiasa maut mah. Komo aya namanya aya zaman aduh duka kumaha tah namihan wae nya nu Leres, jumlahna leres. gitu anu nyana Mohon. hoyong enggal ngantunkeun dunia teh. Leres tah janten kumargi sesahna hirup meryogikeun tangtosna pangaping salah sawiosna nyaeta hikmah. Hikmah anu saur pangandika Gusti mah sumpingna nyaeta ti Gusti ku anjeun ngalangkungan anu disebatkeun ku Pak Sam tadi nyaeta kawasana Roh Suci. Janten di dunya ieu upami urang cumarios perkawis hikmah sanes hal anu enggal sanes. Seueur hikmah anu dipikawano dipibanda ku jalmi. Utamina jalmi-jalmi anu luhung ilmu katerangna atanapi ilmu pengetahuanna biasana mah sok diraketkeun sareng jalmi anu kagungan hikmah oge. Sok sanaos dina kanyataanna mah henteu sapertos kitu. Biasa janten jalmi anu luhung ilmuna, darajat pendidikanna oge kawentar, luhur, tah cantang tos kagungan hikmah. Komo deui hikmah pikeun nyikepan kahirupan. Henteu gampil. Kahirupan seueur disikepan ku jalmi umumna ilaharna nyaeta ngalangkungan hikmah dunya. Hikmah anu dumasar kana pangalaman jalmi, dumasar kana kapinteran, dumasar kana katerang jalmi. Namun dina danget ayeuna urang ngobrol perkawis hikmah anu benten. Nyaeta hikmah anu sumpingna kumargi kawasa atanapi dipaparin ku Roh Suci atanapi dadamelan Roh Suci. Hayu urang tinggal heula dasarna dina hiji Korinta pasalna anu ka-12 ayatna anu ka-8. Hiji Korinta pasal 12 ayat 8. Ku abdi diaoskeun kangge urang sadayana kieu unggal pengabdi ka Gusti ku eta roh aya anu dipaparin ka mampu pinter nyarita. Aya anu dipaparin ka mampu bisa nerangkeun maksud dawuhan Allah. Tah ayat nu salapana ku eta roh aya anu dipaparin kayakinan anu luar biasa, aya anu dipaparin ka mampu bisa nyageurkeun ka sakit. Salajengna urang rengsekeun kana ayat salajengna. Ku eta roh aya anu dipaparin ka mampu bisa nyieun kaajaiban, aya anu dipaparin ka mampu bisa ngawejang, aya anu dipaparin ka mampu bisa ngabedakeun kamampu anu asal ti eta roh jeung anu asalna lain ti eta roh. Aya anu dipaparin kamampu bisa nyarita dina basa-basa anu ajaib. Aya anu dipaparin kamampu bisa nerangkeun hartina eta basa-basa. Eta kamampu kabeh asalna ti roh eta keneh maparina ka masing-masing beda-beda kumaha kersana eta roh.
Cindekna kieu dumasar kana pangandika Gusti anu diserat dina hiji Korinta pasal 12 utamina ayat anu ka-8 Nya. ku eta roh aya nu dipaparin kamampu pinter nyarita sareng dipaparin kamampu nerangkeun maksud dawuhan Allah. Patali sareng hikmah kamampu pinter nyarita penting. Margi aya paripaos dina basa Sunda cenah hirup mah hade ku omong goreng ku omong. Hartosna naon? Upami urang teu tiasa nyarios anu leres, anu tepat dina waktos anu leres, di payunan jalmi anu leres, dina cariosan anu leres, ieu baris nyumpingkeun masalah sanes. Kumargi kitu hirup teh hade ku omong goreng ku omong. Seueur jalmi anu cilaka ku mung cariosan anu teu sapira. Mohon. Cariosan anu mung dianggap atanapi sok diangken salaku nya ieu mah cenah guyon. Guyonan gitu. Namun tiasa janten ieu janten masalah. Ya hartosna naon? Dina kahirupan sadi dinten urang priyogi hikmah. Hikmah anu kumaha? Ieu mah hikmah anu sumpingna ti Roh Suci. Sanes mung sakadar katerang. Sanes mung hikmah kangge mintonkeun hal anu luhung sanes tapi mintonkeun bebeneran anu sajati. Nyata hikmah anu sakumaha pingawaler kaperyogian jalmi anu nuju di payunan. Utamina tiasa nyandak misalna abdi cumarios sareng hiji jalmi. Upami jalmi nu kagungan hikmah tiasa nyarios ngawaler leres-leres ngawaler anu dipigaputuh anu diperyogikeun ku lawan nyarios eta. Sanes dumasar kana hal sanes. Kumargi kitu hikmah anu sumpingna ti Gusti ngawaler oge pergumulan kasesah dina hirup. Hikmah anu ti Roh Suci nyaeta bebeneran Allah pikeun dunya anu dinyatakeun ngalangkungan jalmi-jalmi anu dipaparinan ku Roh Suci tadi. Roh eta maparin kasih ieu hikmah kangge cumarios. Mangsa anjeunna cumarios sanes cumarios hal sejen. Namung cumarios patali sareng bebeneran Gusti Allah kangge manusa nu kagungan masalah. Mintonkeun bebeneran Gusti Allah mangsa negerkeun mika deudeuh mika asih hiji jalmi nu mayunan masalah eta. Janten maksudna Padang dina perkawis ieu dina waktos Gusti mintonkeun hikmah eta Mohon. anjeunna tiasa intervensi nganggo hiji putra Gusti supados masihan terang masalah anu saleresna di payunan ku hiji jalmi nu sanesna. Mohon tiasa putra Gusti tiasa oge sanes putra Gusti malihan aya hal-hal sanes anu tiasa ngadugikeun perkawis bebeneran ieu anu koncina sanes saha anu ngadugikeunna namung naon anu didugikeunana eta nu utami. Upami hikmah ti Gusti mah anu didugikeunna teh nyaeta hiji pamundut pangersa kahoyong Gusti Allah pikeun manusa. Upami jalmi cumarios ngeunaan hal naon wae mengpar dina kahoyong Gusti sok sanaos ngangken anjeunna jalmi anu percanten ka Gusti tangtos ieu kedah diuji. Bujeng-bujeng jalmi dalah malaikat oge upami cumariosna sanes patali sareng kahoyong Gusti kedah diuji oge. Eta sanes hikmah ti Gusti. Margi hikmah ti Gusti mah mung mintonkeun naon nu dipikahoyong ku Gusti pikeun manusa anu aya di dunya. Janten eusina nu utami, eusi tina cariosana. Upami eusi cariosanana papalimpang sareng Gusti, sareng bebeneran Gusti, sok sanaos jalmina kaajen, sok sanes jalmina luhung, teu acan tangtos hikmah ti Gusti. Upami sanes hikmah ti Gusti teu acan tangtos tiasa ngawaler kasesah pergumulan jalmi. Margi moal aya dua nu sajati sanes. Upami urang nyarios tadi hikmah anu mulya, Nya. hartosna hikmah anu hiji-hijina nyaeta hikmah anu ti Gusti. Kitu. Tah ieu anu janten pangemut abdi teh kumaha ngabentenkeun kan kadang-kadang anu disebat nama ya cenayang gitunya. Oh, cenayang. Cenayang kan kadang-kadang anjeunna teh sok
masihan cariosan anu sapertosna teh leres nu dipayunan masalah sapertos teh tak ieu ngabentenkeunana kumargi kan manusia mah kadang-kadang hoyong terang abdi teh gaduh masalah naon kumaha carana mengatasina nah angkat we lah ka mana gitunya ke tempat-tempat anu dipika hoyong ku anjeunna tak ieu ngabentenkeun hikmah Gusti anu mulia sareng hikmah memang para nya upami urang mah istilahna malah kawasa poek anu ngamangaruhan kana emutan manusia eta. Upami sapintas mah nya gampilna we gampilna kang ngabentenkeun kieu kedah waspaos. Sagala hal anu dipaparinkeun ku Gusti mah henteu nyuhunkeun pangmales atanapi henteu pamrih. Leres. Gusti mah maparin teh kalayan ku kaasih anu disebat kaasih ke agape anu kaasih anu teu tiasa dipidamel ku manusia atanapi ku pribadi sejen anu kumelenang di dunia ieu. Kalebet hikmah oge moal mundut pamayar ti Gusti mah. Sawalerna upami eta sanes jalan Gusti sok sanaos meureun ayeuna waktos nampi urang ngaraos ieu teh gampil ngawaler sagala rupi tapi tungtungna teh sok pait. Kedah aya we bayaranna. Margi cenah dina paripaos zaman ayeuna mana ada barang gratis. Teu aya hal anu ku urang dikengingkeun dina zaman ayeuna mah ti saha wae anu leres-leres gratis kajabi ti Gusti. Kunaon ti Gusti mah henteu kedah dibales sagala rupa. Margi naon anu tiasa namihkeun kana kamuliaan Gusti, kana kasampurnaan Gusti. Bade ku materi Gusti nu kagungan. Bade ku kawijaksanaan hikmah Gusti nu langkung kagungan. Paparinan ti Gusti mah istuning mulia. Upami tinu sejen mah mangga ayeuna masalahna ku abdi diwaler tapi engke upami masalahna tos rengse nya nyuhunkeun punten nyawa anjeun. Aya nu dugikeun kitu. Leres. Taruhanana atanapi tandona nyawa aya nu kitu. Sapertos tadi jami anu sumping anu kangangkeun ka jami-jami atanapi ka roh-roh sejen anu tiasa ngawaler tiasa janten masalahna direngsekeun leres. Namung tungtungna moal saraos sakumaha anu disayogikeun ku Gusti. Kumargi kitu sakali deui hikmah ti Gusti atanapi paparinan ti Gusti teh cicirena saluyu sareng pangersa Gusti. Sanes saluyu sareng pangersa jalmi. Sok sanaos karaosna Gusti teh henteu ngawaler. Namung upami eta pangersa Gusti tungtungna teh sok amis. Benten sareng ngenyot tiwu nya ngageget tiwu. Amis mimiti lami-lami ical amisna kedah diseupahkeun dipikeun. Nya upami tiwu ieu mah henteu. Tiasa janten hikmah ti Gusti, bongbolong ti Gusti mah mimitina tiasa janten pait. Lami-lami amis sae. Margi ieu mah kahoyong pangersa ti Gusti. Kitu berarti eta tos prak-prakanana dina kahirupan urang ngabentenkeun ieu hikmah teh sumberna ti mana? Leres. Nya, sumberna ti mana janten urang memang kedah atos-atos ya kumargi kawasa poek oge tiasa nawisan. Tiasa nawisan. Jalan kaluar atanapi kumaha seueur pihak nu tiasa nawisan hikmah. Tapi jelas hikmat Gusti mah sumpingna ti Roh Suci mohon cicirena nyaeta teu papalimpang sareng pangersa Gusti. Leres tah abdi bade naros ka Ibu Rida Bu. Kan ieu teu gampilnya urang mraktekkeun hikmah Gusti dina kahirupan sadidinten. Kadang-kadang upami hikmah Gusti makan upami lepat langsung di pasian terang. Nah, dina prak-prakan sadidinten urang kangge ngawangun relasi ieu Bu. Kumaha tah relasi ieu teh hikmah Gusti tapi tetep kedah didugikeun tapi dina pertimbangan ngawangun relasi sareng nu sanesna urang teh kan dihirup di dunia teh kan aya hubungan sareng nu sanesna keluargi suami istri murangkali sareng sajabina lah. Kumaha tah Bu? Patarosan anu sae tapi abdi hoyong ngaguar sakadiknya Kang dina perspektif abdi salaku pendidik di dunia atikan. Leres. Da eta dunia sadidinten abdi teh ngaulang seueur
murid mahasiswa biasanya dina pamadegan dunia mah anu kagungan hikmah teh anu pintar. Janten seueur pisan jalmi anu ngudag eta teh kapinteran teh. Dugikeun ka sakolana, dugi ka paguron tinggi. Upami kayakinan yen upami tos kenging gelar seueur. Anjeunna teh diangkana teh kagungan hikmah. Tapi saleresna dina interaksi sadidinten mah benten pisan hikmah anu mulia sareng hikmah anu di dunia ieu. Janten upami urang kataji ku ahengna istilah-istilah dina ilmu pengetahuan ulah ka pengparkeun kitu upami ninggal istilah metakognitif. High order thinking skills cenah. Terus critical thinking, creative thinking kumargi di dunia mah segalana oge ditumpukeunana teh ka kemampuan berpikir eta nepi kognitif. Tapi numutkeun pangalaman abdi eta teh benten pisan sareng hikmah anu ti pangeran mah. Utamina tadi kan Kang Adang terus ngagunakeun di 1 Korinta tadinya Kang pasal 12 ayat 8 anu pinter nyarita nya Kang. Ieu teh sanes pinter ngagosip. Sanes pinter ngomong, sanes pinter ngawaduh, sanes tapi pinter nyarita dia teh saleresna mah tiasa nyarios anu merenah dina waktos nu merenah, dina waktos anu tepat ka jalma anu tepat oge. Janten upami hikmah nu mulia mah henteu bergantung karena kapinteran ti dunia atau napi tina gelar-gelar akademis. Upami jalmi anu wanoh ka Gusti, kagungan hubungan anu caket sareng Gusti, mungkin ku Gusti teh dipaparin hikmah. Da dina siloka nyata anu pasal ka-2 ayat ka-6 sagala kapinteran sagala hikmah teh sumberna mung ti Gusti. Janten upami interaksi sareng manusia, ieu pangalaman abdi mah engkin teh aya tiasa Gusti maparin teh tina kesan. Upami nuju ngobrol sareng jalmi misalkan teh pasien ieu kieu. Atanapi ieu masalahna kieu. Tapi tiasa eta teh upami urang memang nyuhunkeun eta tina pinulung Roh Suci. Utamina upami nuju yang hareupan masalah-masalah anu muskil, anu sesah. Kumargi urang teh kan kedah mutuskeun kitu nya perkara. Rada sesah nyuhunkeun supados Roh Suci nuyun nyarios anu leres, nyarios anu tepat sareng sapagodos sareng pangandika Gusti. Hikmah di kulawargi penting pisan Kang. Dina perkawis komunikasi, nyarita sareng suami, sareng istri, sareng murangkali. Tapi palebah dieu abdi salaku ibu. Tah kan pami misalkan di kulawargi mah ibu teh sok emosi nya. Nyarokan teh sok sagawaya emosi sapertos kitu. Kedah tiasa naon nu dipikoh hayang Gusti teh kanggo murangkalih urang. Tah berarti nyarios teh kedah tepat nyuhunkeun hikmah. Supados tepat sasaran urang nuju ngadidik. Upami tadi contona abdi ngadidik murangkalih batur di sakola, ayeuna murangkalih nyalira mah kedah langkung rutina perhatosan, sareng cariosan, carita, nyarita teh kedah saluyu sareng firman sareng pangandika Gusti. Leres Panginten pisan. Memang teu gampil nyabunya urang ngalarapkeun hikmah ti Gusti dina kahirupan sadidinten. Sakedikna lah di keluargi gitu. Kadang-kadang upami urang teu ngagaduhan hikmah nu leres langsung tegor we kitu murangkalih teh. Jadi malik naon ari si bapa atau si mama da abdi mantu kitu, kadang-kadang kitu nya urang ngandalkeun kana pengalaman. Leres kitu nya nada tinggi. Mohon. Naik sa oktav. Tak Padang mohon kumaha. Ieu memang teu gampil urang teh ngapraktekeun hikmah ti Gusti. Kan aya pangandika Gusti upami ieu coba dikoreksinya. Gusti langkung ngahargaan
jalmi anu nyarioskeun perkawis hal bebeneran Gusti. Leres. Eta kumaha tah Padang? Antara urang salaku manusia nu di alam dunia ieu memang meryogikeun kan dina hal pendidikan, dina hal akademik. Leres. Ieu ngabentenkeunna kumaha ieu? Kumargi kita pangandika Gusti aya nyaras kitu. Oke. Ya saya pisan pentingnya kumaha orang tiasa ngabentenkeun antawis hikmahna dunya sareng hikmahna ti Gusti mangsa urang ngalarapkeun mayunan atanapi mangsa urang maparinan sikep urang kana sagala rupiah tadi Burida nyangemkeun perkawis kumaha urang nyikepan relasi antawis sepuh sareng urang kali antawis pasangan, bosa laku istri, bosa laku caroge, sareng sajabina. Kitu oge relasi-relasi urang nah sareng saderek, sakandung, saderek tembi. Sareng masyarakat di sabudeureun sareng sajabina. Ieu meryogikeun hikmah. Namun kumaha urang tiasa ningal hikmahna ti Gusti sareng hikmahna dunya. Tangtos ieu benten pisan, margi hikmah Gusti mah sanes hikmah dunya. Leres. Ieu anu kedah janten ciciren utami urang. Hayu urang tinggal heula dina Yakobus 3 ayat 17. Nyuhunkeun diaoskeun manawi anu tos kapenak mangga. Ieu sae pisan kangge urang ieu ngalereskeun atanapi ngagampilkeun urang ningal perkawis bentenna antawis hikmah ti Gusti Allah sareng hikmah anu sumpingna ti dunya ieu. Mangga Yakobus 3 ayat 17 ku abdi diaoskeun. Kieu unggalna pangandika Gusti. Ari kabijaksanaan nu ti sawarga mah estuning pangmulus-mulusna. Resep rapih, amis budi, sareseh, karunyaan, buahna teh harade kabeh. Taya curiga ka batur, taya sifat pura-pura. Tadi anu bade dicarioskeun ku abdi teh. Ciri-ciri hikmah ti Gusti. Ciri-cirina ieu sakaligus janten hal anu ngabentenkeun. Janten ciciren anu baris katawis ku urang naon bentenna. Janten hikmahna ti Gusti mah hirup urang hirup anu murni. Henteu dumasar kana motivasi-motivasi atanapi kahoyong-kahoyong boh anu muka boh anu disamunikeun. Janten dina kahirupan urang misalna dina hiji hubungan atanapi relasi seueur jalmi anu ngawangun relasi teh kalayan aya niat. Aya niat anu boh nu dibukakeun eta niat teh jujur, boh anu disumputkeun. Misalna paling gampil antawis anu aranom nuju papacangan. Aduh tah nahan leres-leres kangge ngawangun relasi atanapi gaduh maksud sanes eta sok teu gampil. Nah, hirup anu murni dina kaayaan anu aman, santosa, pinuh ku kaasih saur pangandika Gusti. Sanes mintonkeun hiji kahebatan secara rohani, sanes. Tapi kangge mintonkeun Gusti. Salaku upami dina bahasa Indonesia tubuh Kristus. Kasatunggalan sareng Gusti. Upami ngalangkungan hikmah eta urang tiasa ka ajen, eta ajen sanes kangge urang, kangge Gusti. Hikmah ti Roh Suci sanes kangge urang milarian pangajen atanapi pujian kangge urang. Tapi milarian kasoluyuan sareng pangandika Gusti. Aduh Padang, ieu hapunten ieu kumargi kaseret ku waktos. Janten abdi kedah nepangan heula pamiarsa. Pamiarsa nada dihapunten obrolan ieu teh teu acan rengse namung kumargi kaseret ku waktos obrolan perkawis hikmah nu mulia urang teraskeun deui dina tepangan acara gentra kahuripan anu salajengna. Mugia obrolan ieu tiasa janten kakiatan kangge pamiarsa sadayana. Mangga cag sampurasun. Rahayu.